tuh. Saloyok. Saloyok. Ingatin kau ke orang bumbulan, ke orang bumbulan. Muji syukur Saloyok. sayang agung Kumaha cenah Kang Wawan tepe. ka Gusti suci. Saloyok. Sarajangan cenah Kang Wawan tepe. Orang Garut sadayana aya kitu kula. Bapak Wawan, Bapak Haji Sepat mengisa seni siap dapat
Haji Mama Putri Sheila aya kitu sekolah Ibu Haja Nedak kasari katamping bang bakti Disuwe-siwi gara-gara pangarasa Bapak Wawan nu gaduh maksa Papa Wawan aya Sor, cenah mang dapet urang pidangkeun patepang sor. Yo. Tegakan dulu jeung sumping awawan. Leres Aisyah. Soroyong ka orang nengkor sadayana lagu patepang sedangkan Wawan teh di panggung seni patepang Bapak Wawan di panggung seni Bapak Wawan ari bade nyangakeun Wawan anu mana sor ka Bapak Wawan hayang ditepangan ku Bapak Wawan disarengan ku Ibu Ida etang pakaulan Wawan anu bager pamugi mah Wawan bahan kata
pawan moal raja Au, au. sarengana bubu jadei nangakeun atur lumayan pamugi mah pamugi bahan nanti nah aturkeun patepang seru patepang mah keluarga besar berumah di panggung seni mangga urang sasarengan majeun seni kagungan ari seni Sunda tuturunan Sunat tuturunan Sunda samawas tahapan Sunda samawas tahapan Kolak nyangakeun hatur lumayan ari pamugi mah pamugi mantan api sor kumaha mangapet bapak Herman aya bapak Herman aduh Hiji tawis pamuka ngalantunan dina tembang-tembang pop Sunda Parahyangan sarta canda pangarsana artis nuju tatantatan di bumi Syawang Syaw. Atas kadieu. Pamugi dia saya jatuh di Baibul Kalbu. Aku pernah kelamanah kanggo wargi Sareayat keluarga besar panganten oge tamu hormat. Kanggo bos mamat jangan kira orang tawon tengah kantin orang tawon. Orang TPS.
ge bakros ka dulu urang mamah nunu irin ge Haturan. soloyo Cenah bos mama aya kitu bulan. aya sahawa jangan apa soloyo Makan ka jero dapur. Geuting harita basa kuring jeung manehna waktu patukeun carita meja jeung sumpahna penuh buka endahan mawa asih mungkaran duaan humbar lamunan satia reka barengan andaka kumarin maturia disangka tapi jadi mayuni balebar tenyang kamau tau di Bapak Ketua Karang Taruna aya Ketua Lengrengan Poli ini aya Bapak Caca Nuhun orang penting panutungan soloyo payu aya pangasa toko masakan Bapak Caca aya cobi oke toko masakan wae di wengkot aya ada aya bisa
bikin ngajak dilelean aduh dilelean apa yuk panon poe tunggal gunung Apa tadi ayah itu? Ayah, ayah. pikir aja dilelean aduh Semantos lagu anu lain ini masih bersemangat teh bisa berbalik ke boy.
Atuh. Eta kalau kapal lahun mau ka di sok fitnessna paling dia. Pasukan Jumbadani. Kelenturan dulu dilenturkan dulu. Tangan kita diangkat. Awas. Taruhkan aku mati boys. Paling di dari eta. Nah itu. Kota Sumedang Eta oe oe seni bangkeng kuda ring Eta oe oe barang diaga kahibur di udah menang Eta oe oe direrenceng di payungan sorak trompet sinden ngawi ada cara Alhamdulillah para wargi sadayana patali waktos parantos teh nyekapan deui. Mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa teu. Hapunten ayeuna lepat-lepat karena pangintennya. Lumanos urang seueur kalepat. Leres abang. Insyaallah ketepang. Sayeuna waktos anu bade suping. Apa yuk? Hari itu. Apa yun awawan? Gunung guntur Jalanan kaki mandiri pabrik mundur pada waktu irahan pada pandai cikurai mana cikurai gunung cikurai tempat nis modal gelis mohon pakurai mohon pakurai hati lebih mohon hati nani
kasadaran hapunten. Rumaos teh simkuring sabaraha kaca. Lengrengan Kelly Party Musik. Rangga Kusai seueur keneh kahilapan milu kalepatan. Pamugi tiasa ngapunten bae. Wilujeng gandengan kanggo kapanganten. Wilujeng sonten kanggo kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Mamat hatur nuhun. Hatur nuhun.